Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, tepang dangu deui sareng simkuring Mang Kevin Uday alias Engkus anu pangganteng natea sa Zimbabwe. Saur simkuring dina dang tayana simkuring sajam midangkeun deui dongeng Sunda anu katunda dinten kamari. Dongeng Sunda anu katunda kamari teh anu janten judul Cibogel episode 20. Mugi-mugi ieu dongeng anu sejadi bidangkeun ku simkuring teh janten panghibur tur pangbebenah kana mana. Kanu nuju ngaranna pan riet sirah rendongan. Ambeh teriet deui. Yuk pemirsa, supados teu nyangkolong teh kana waktos hayu urang dangukeun sasarengan pamitia sama sanagara ngadangukeun dongeng teh simkuring teh. Kumaha jucungna ngeunaan Cibogel episode 20. Yo kemon. Lembur Cibarogod lembur anu asri sanajan anggang ka kota. Teu pati pagaget. Tapi wargana teh kana sabilulungan mah kuat pisan henteu ningali sasaha anu dibantu teh. Kocapkeun ayeuna mah di lembur Cibarogod teh benten teu kawas disasari anu asalna mah eueuh kajantenan aya adu jajaten ayeuna mah aya adu jajaten nyaeta adu jajaten di Kabuan Mang Usen. Adu jajaten antara si Bogel tur si Susilo. Ayeuna si Susilo teh dina kaayaan teu walakaya manehna teh. Nya teu walakaya kaluarga ti tina bibir tur tina irungna. Tatu pedah. Beunang ku panarajang ti si Bogel. Sedengkeun si Bogel mah teu saparah kitu nya tapi aya tatu anu beunang ti panarajang si Susilo. Ayeuna mah kayana teh alhamdulillah anu aya di luhureun angin mah nya si Bogel atuh tangtona anu janten nu boga lalakonna. Susilo anu ayeuna teh keur kayana dina nangkarak ngababengkang tapi masih keneh sadar manehna teh ngomong ka si Bogel tapi anger. Ada lain antagonis atuh lamun ngomongna henteu bekas waleun mah. Pok si Susilo teh ngomong ka si Bogel, bocah goblok, aing jadi nyalari ya, aduh ya getih, aduh, goblok pisan sia teh, teu misana, misana, kuring mah, sabar hayang mustikan di awak, sia. Tapi saya tuh merek jadi nyaran iki cek Susilo gitu ngomong gitu nate bari tuala kaya anggar encan bisa hudang boro-boro bisa cengkat nangtung gek diuk wae encan masih kene nangkarak sisieun tangka-nangka anu rungkad beunang kabanting ku awakna si Susilo. Si Bogel ngadenge Susilo ngadon ngomong kawas gitu nembal ka Susilo. Mani mah teu bisa diajak ngomong Mang Silo mana teh hayang kumaha sih Orang kan nanaon atuh, orang mah ukur aya baju. Orang ukur aya baju engko urang mah. Nya, tah.
ngali baju ge jadi kotor gara-gara maneh. Yo tah tinggal lamau ket geuletak. Sarua urang ieu tah aya tatu ieu. Calana jadi soek. Salus-alus pamere ti tetangga urang teh. Yo tah. Cek si boga bari nempokeun bajuna tur calanana anu jadi aya soekan. Dume beunang panarajang ti Susilo. Susilo untuk malire teu nehe mah kaomongan si boga. Mayana ukur baeud. Bari kaos anu teu malire kana naon anu diomongkeun ku si bogel teh. Maneh Mamang Silo, teu ngaku salah maneh, urang teh kieu. Urang teh nyaho naon, cek maneh dina awak urang aya mustika naga. Mustika naga naon atuh? Teu apa urang mah. Maneh teh sok sangeuna pisan tunjuk mustika. Maneh teh tita sasi, sebelan pisan, Antuk nama Susilo teh ngadenge omongan ti si boga kos gitu. Pok manehna teh nembah. Bari saca nembah teh nenggeukeun leungeunna kana taneuh. Bocah goblok. Tong sok teu ngaku-ngaku sia. Bocah goblok. Aja gelo teu ngaku. Aku teu boga. Eta tah dina awak maneh karasa kieu. Ngeunaan urang dititasa moal beja-beja eta mah. Aing naon? Sate kapentinganna jang sia. Pokona mah kuring kudu bisa menangkeun mustika naga anu aya dina awak salira. Cek Susilo ngomong kawas gitu, bari ditambahan ku ngagarendeng kana hate. Cek goblok ya, orang ulah beja-beja, bahaya ya, bahaya, mun bikin kekanyawan. Bahaya mun bikin kanyawan ku si kojrot. Pokona mah. Tapi ieu bocah teh edan pisan. Kamampuanna bisa nyen urang kaos kieu. Cek garantos hatena si Susilo kituna teh bari neuteub antep ka si boga. Si boga anu rada kehe bari panonna mah mencrongkan ka tempat sejen. Bebewirna ngahewat tepi anak kemong. Si boga teh nembal deui ka si Susilo. Cewek Mang Silo lah. Ayeuna maneh hayangna di kumaha? Erek dianggeuskeun wae tandasa wae atawa geus tinggalkeun wae ku urang di dieu atawa kumaha ieu teh? Atawa rek adu jajatan teh jeung urang. Tapi da mungkin maneh teh. Mungkin maneh masih lo adu jajatan jeung urang mah lah. Ngali geus teu bala kayak kitu cigana teh aing Mang Silo meni teu karunya maneh ka urang hirup sorangan kolon geus eueuh yatim piatu. Ayeuna maneh ngadon ngalakukeun tindakan anu urang teu nyaho acan ngeunaan mustika kitu. Ieu mah kumaha hayangna kumaha ya? Rada kaslo ka urang lagi aing maneh ngajawab ka kitu mah Silo sok hayangna kumaha? Cek si boga nanya deui. Nanya deui atuh da. Da keul atuh. Si boga teh hayang puguh kumaha? Juntrunganna. Enggak atuh da mana teh?
sabaraha poe ayeuna teh kudu adu jajaten wae jeung anu teu wawuh deh kudu adu jajaten teh saacana manehna teh adu jajaten jeung Mang Joha tuluy Mang Arminta ayeuna jeung ieu jelema nu teu wawuh deui oge nu ngaranna Susilo ngadenge pananyaan ti si boga kaos kitu Susilo teh tuluy nembak tak goblok tarung deui weh ieu mah urang tarung deui urang tangtukeun sa anu kudu jadi bugang awah apakah orang atau sia bocah gelo cek si Susilo ngadon ngomong di kawas gitu si boga anu kapancing ngamukna teh leungeunna rek ditampilikeun ka si Susilo bari pok ngomong sia teh teu menang di bejaan hayang adu jajaten deui leuheung maneh teh mun bisa nangtung da teh mah teu bisa nangtung atuh cingana teh maneh teh ayeuna menjadi tuala kaya tah cingana teh pargata urat-urat maneh tah sarap maneh jadi teu bisa nangtung masa ngono wae bodor wae sia teh kumaha carana tuh adu jajaten maneh ayeuna diadukeun jeung budak leutik umur 8 tahun ge paeh maneh mah ya sok sabalan kitu tuh tingali waktuna saep pamirsa waktosna tuh cak urang tunda heula ngeunaan sipaoge episode dinten ayeuna enjing urang tepang dangu deui sareng sim kuring tong hilapnya kedah manco deui subscriber wartosan kanu sanes kanu tacan ngasubscribe kedah subscribe channel Engkus Radio pokona mah yuk pamirsa hapunten bilih aya samudaya kalepatan ti sim kuring tina cariosan sim kuring maklum sim kuring mah pemula jeung ukur ocon yuk pamirsa wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman